Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana Fenak deui sareng Kang Arit Bentar dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda teh nyenak judul Sobat Siluman seri anu ka-17. Ieu dongeng Sunda teh karangan Kang Arit Bentar. Mudah-mudahan atuh mitra-mitra sadayana dina ngabandungan ieu acara dongeng teh tiasa kahibur. Mitra-mitra sadayana kamari teh dina sari ka-16 nuju nyarioskeun di bumi Nabi Anahnya yen ganda tos uwih ti nagara Silumana. Dugi kadinya mangga supados teh jang kolong kana waktos dar atuh sararea unggut-unggutan ngan Aki Sanusi anu mesem teh jeung Aki Sanusi nempo kana batu ali anu dipake ku ganda. Eta teh batu ali siluman ngan Aki Sanusi teu loba omong. Malah Aki Sanusi mah muji kana kabersihan hate ganda. Sok sanajan ganda teh masih keneh budak, umurna karek 25 tahun, tapi dina pamikiranana panjang. Dina pikiran ganda rasa delit ngewa, hayang males kanu ngewa. Di dieu Aki Sanusi ngarasakeun bungah ku jiwa jeung hatena ganda. Pok Aki Sanusi nyarita deui. Nya ari geus kieu mah syukur we jang ganda. Ujang geus salamet. Ujang geus bisa balik deui ka imah, bisa riung mungpulung jeung kulawarga. Aki atoh pisan. Mudah-mudahan we kajadian kieu teh ulah kajadian deui ku Ujang, ku kulawarga jeung ku warga kampung buhun ieu. Kitu ceuk Aki Sanusi. Nya jangana Pak RT bungah pisan ningali Ujang geus balik deui mah. Lainna naon. Boh Pak RT, boh warga, boh biana. Kamari mah asa kiamat atuh. Damalan Pak RT mah apal pisan ngabandunganana ti mimiti da harita teh Pak RT keur bagian ngaronda. Kitu ceuk Pak RT. Atuh geus nyaho kitu mah jeung geus ningali ganda pulang ka imahna, sararea balik ka imahna. Kabehanana balik ka imahna masing-masing. Hiji da memang tunduh sabab aya anu ti subuh. Mode Mang Udin Mang Kardun mah panti subuh bari kucepat keciprit ka itu ka dieu ngabelaan biana. Tapi istuning ridho jeung ikhlas Mang Udin jeung Mang Kardun mah sabab hirup jeung jiwa Nabi Anah teh memang pikawatireun lamun teu dibantuan ku warga rek kusaha deui. Sanggeusna kabeh baralik pok ganda nyarita ka biana. Mak, isukan mah abdi moal gawe deui di Juragan Onot, ceuk ganda. Nah aku naon? Make moal digawe deui di Juragan Onot. Atuh lamun moal gawe mah ganda rek di mana urang tuang. Rek kumaha mere tuang ka dieu di maneh? Ceuk biana meuni heraneun kacida.
Sabab ngadak-ngadak ganda make jeung hayang eureun gawe sagala. Padahal ngan eta hiji-hijina sumber keur dahar sapopoe. Dari bianah mah dina kuran-koren ge henteu angger. Kadang-kadang saminggu teh aya 2 poe, aya 3 poe. Aya nepikeun ka saminggu teh teu boga gawe pisan. Kieu mak anu sabenerna abdi dibere modal ku Raja Siluman teh titah ngamodal sorangan ulah digawe deui di Juragan Onot. Kituna teh ganda bari gancang ngaluarkeun rajut tina saku bajuna tuluy ditemongkeun ka bianah. Atuh bianah teh meuni calawak nempo duit meuni sarajut kitu. Bari rajutna ge rajut gede lain rajut leutik. Eleh-eleh ganda eta teh bener duit asli. Terus lamun urang narima duit ti Siluman moal nanaon? Moal menta wadal. Cek bianah. Bianah kasienan urusan jeung ngaran urusan jeung Siluman. Sanajan bianah hirup sangsara balangsak. Tuang sore henteu isuk, tuang isuk teu sore ge. Mung ari kudu ngagadekeun kaimanan bersekutu jeung Siluman mah. Keur naon ceuk pamikiran bianah hirup lubak-libu ku harta tapi pikiran jeung jiwa raga kaancam. Maning keneh kieu koreh-koreh cok sararea ngeunah di daharna. Pok ganda nyarita. Asli mah ieu duit asli. Kituna teh bari dibikeun ka bianah. Ku bianah ditampanan terus diulak-ilik. Bener eta teh duit asli. Jeung duit teh meuni harerang bararsi siga meunang ngadadak nyieun. Pan biasana mah ari duit geus seubeuh mah sok kotor. Jeung moal menta wadal da abdi menta ka Siluman ulah aya urusan itu jeung ieu. Jeung da abdi mah teu menta duit ka Siluman. Ieu mah estuning pamere. Abdi mah boro-boro inget kana menta duit, du aya mah sieun we jeung soak. Jadi mah ulah hariwang da abdi ge jeung Raja Siluman teh papaitan heula. Naha ieu teh duit teh bakal aya buntutna. Naha ieu duit teh bakal menta wadal. Ku abdi ditanyakeun heula. Cek eta Raja Siluman celak putih celak herang mere eueuh pakuat pakait jeung tumbal. Tah kitu mah ceuk ganda nerangkeun deui. Nya syukur atuh ganda ari kitu mah atoh ngadengena. Ceuk bianah ari geus puguh kitu mah hatena ngemplong. Nya mah isukan mah abdi rek meuli bibit domba. Bari sakalian we rek nyieun kandangna. Cek ganda atuh ngobrol teh meuni uplek di barung ku boga harapan yen hirup kahirupanana sakeluarga kaharep bisa robah.
Cak mitra-mitra biana jenggana anu keur ngobrol urang tenden di handelem siam urang tunda di hanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun. Ayeuna urang nyiritakeun di imahna Juragan Onot. Harita teh Neng uning geus sare menit tibra kitu deui Juragan Onot. Sarua sarena menit tibra sabab pamikiran Juragan Onot da mere tumbal ka siluman geus cenah geus beres. Jadi eueuh beban deui, eueuh pikiran deui. Teu nyahoeun air Juragan Onot mah yen wandalna ditolak ku raja. Malahan mah anu diwadalkeunana ge nyaeta ganda geus balik deui ka imah. Keur kitu teu kanyahoan gelebug. Aya sora angin meuni ngagelebug. Dibarengan ku sora anjing anu babaung. Sorana mata keung. Disusul ku sora anu cing caririhil. Sora anu cing caregeug. Si horeng eta teh rek tatangna siluman nyaeta Patih Nagabeulit. Teu kanyahoan cakakak. Aya nu seuri meuni nyakakak. Siga anu ditomplokeun kana ceuri Juragan Onot. Atuh Juragan Onot teh langsung hudang. Ciluk. Hareupeun Juragan Onot aya anu nangtung ngabedega bari melak cangkeng. Panonna bolotot tur herang. Panonna herang moncorong letahna lelelan. Barjeng eta les sora angin jeung anu cing cairihil teh laleungitan. Eta Patih Nagabeulit seuri nyakakak. Panonna merong bolotot mencrom ka Juragan Onot. Panonna nu herang letahna lelelan bareng jeung eta. Pok Patih Nagabeulit nyarita, "Konot, konot. Hudang konot." Ceuk Patih Nagabeulit. Atuh Juragan Onot teh meuni reuaseun. Cong Juragan Onot nyembah. Haturan Gusti, sim abi pun Onot bade nyangakeun semah pangabaktos. Mugia katampi ku gamparan. Kituna teh bari cong nyembah. Sukuna deku, sirahna tungkul, leungeunna dihareup.
Kumaha we nyembah ka raja. Seep waktu Mitra.